Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun simkuring masih sarang budiawan alias Budi Baduy di reng-rengan lingkung seni rekomendasi Putra Jamaati di wewengkon RT 3 RW 7 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya. Atuh teh hilap simkuring ieu sakantanan bari promosi oge. Bilih aya nu bade syukuran hitanan atanapi nikahan segala rupi hiburan gitu. Alhamdulillah Putra Jaya Melati ngagaduhan oge lingkung seni ti rea kombinasi kuda renggong, debus, dangdut oge, lengser, alat-alat pesta. Mugi atuh kapayuna lingkung seni Putra Jaya Melati teh langkung nanjeur, langkung seueur nu mika cinta, nu resep, sangkan budaya Sunda henteu ical. Simkuring di dieu di kesempatan ieu masihan tutorial, tapi pas mereka menerima tutorial ngadamel rambut grandong. Pami ayeuna tutorial ngadamel panakol bedug anu secara dirajut. Setelah acana ngadamel panakol ngarajut, urang siapkeun wae bahan-bahanna anu bade dipriogikeun dina rajutan ieu. Atuh tong hilap ka baraya seni khususna meureunna baraya PJM oge, seniman-seniman teras pengrajin oge nu sami-sami sareng simkuring. Hapunten bilih lepat atanapi kumaha masih kena aya kirang simkuring nyungkeun hapunten. Tapi simkuring di dia bade bagi-bagi tips, tutorial, bagi-bagi ilmu oge. Sangkan meureunna ayeuna naon nya kan upami gaduh ilmu mah moal canak moal berat nyanyanak gitu kan nya aya nya. Tah ayeuna mah simkuring bade ngabahas atanapi tutorial ngadamel panakol bedug secara dirajut sapertos kieu rajutan kieu. Ieu bahan-bahan anu kadah dipriogikeun meureunna teu hilap anger masih keneh katar kaduana aya kieu benang. Oh benang, teras Sekarang katiuna jarum kasur. Jarum kasur. Kunaon simkuring nganggo jarum kasur? Nomor kahiji jarum kasur lobangna ageung, sangkan tiasa ngadamel ka hoyong urang atanapi bade sabaraha rangkep bolana. Mung upami nganggo jarum kasur urang leuwih jeli teras leuwih rapih oge. Ayeuna langsung wae aya ki pangnyiapkeun heula bahan-bahanna naon wae. Nu pertama jarum, Ya. sekarang Benangnya benangna labetkeun ka jarum sapertos kieu. muhun. Sabaraha rangkep biasana sok nganggo? Biasana 2 rangkep. 2 rangkep. Dijantenkeun 2 rangkep. Cobi potong heula kanggo bahanna. Sapertos kieu Pertos kieu pertamana ieu tos dilebetkeun kana jarumnya 2 rangkep. janten 2 rangkep. Ena si ujungna talian heula, ditalikeun ujungna sangkaan teu misah kan upami tacan ditalikeun misah sapertos kieu. Terus talikeun heula ujungna. Satos bahan-bahan pembuatan rajutan panakol bedug atanapi panakol kenang, panakol goong. Ayo lanjut langsung ke proses ngadamel. Langsung wae tong hilap, subscribe, share, and comment. Tadi kan atos nyarampa gitunya
si bahan kanggo ngadamel rajutan kanggo panakol bedug ayeuna langsung kasesan ngadamel. Anu tadi nu tos ditalian ieu bukakeun tilapkeun atanapi bade dikaput di talian langsung kana panakolna teu sawios. Tapi upami hoyong rapih mending kena di talian heula kieu gitu. Yeuna putarkeun kieu ngan tiasa janten tali porosot tuh tiasa naik turun. Lajeng ka panakol anu bade dirajut sapertos rajutan kieu lanjutkeun panakol simkuring dinu deunget ieu bade ngarajut heula pegangan kanggo panakol kenang supados upami dirajut nomor kahiji kauntunganna teu leueur sareng nomor 2 na ngabantos oge kekuatan kai. Upami lami kalamian sistem kayu kan tiasa potong oge tapi tiasa kajaga ku rajutan ieu. Enak langsung wae pertama tiasa ieu dibolongkeun kieu dibagi 2 teras simpen anu di tempat anu bade dirajut pertos kieu canak anu ieu anu bade kana jarumna tos dicanak kieu langsung kenyang wae. Terus kenyang rada dipageuhan sakedik tong pageuh teuing sangkan ke si jarum ieu tiasa lebet kanu ieu. Langkah nu kahiji lebetkeun si jarum nyanakna ti bawah ieu lebetkeun ka dieu. Terus si tali ieu posisina cepet heula ku panangan anu jari-jari ieu. Terus dicepet kieu lebetkeun tarik terus sapertos tadi lebetkeun deui posisi tali ieu kedah aya di handapkeun jarum tarik rapih deui lebetkeun deui posisi anger si bola ieu di bawah jarum tarik rapih lebetkeun deui tarik lebetkeun deui anu sela-sela ieu teras muter teras tarik deui lebetkeun deui tarik deui lebetkeun deui tarik deui tuh kieu tali ieu kadiekeun leunengkeun sareng si kaina si jarumna lebetkeun moncorkeunna lewat bawah ieu lebetkeun si bola di bawah jarum sapertos kieu tah simpen di bawah jarum tarik deui rapih deui tarik deui lebetkeun ka dieu tarik deui rapih deui saterasna dugikeun ka pinuh ieu sapertos kieu lebetkeun tarik atau sekieu ulang-ulang deui nya ieu nya ulang-ulang deui sapertos tadi dugikeun ka tiasa mulen sadayana anu dirajut di bulan sangkan katutupan kuno rajutan tadi. Atuh mung sakitu wae ti simkuring tips-tips ti simkuring antos video-video PJM vlog-vlog PJM anu salajengna tong hilap subscribe share and comment urang sharing-sharing berbagi ilmu hapunten anu kasuhun bilih aya sami pengrajin oge simkuring sanes bade mamatahan ngojay kalau tapi simkuring masihan tutorial ieu sangkan tiasa guna teras meureunnan
anu sanesna para pengrajin-pengrajin sanesna bilih aya nu tacan terang meureunana tiasa nyontek upami meureunana anu tos terang bilih aya kelapatan di abi cara-carana simkuring nyungkeun hapunten mun sakitu we teh simkuring wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.